Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun sim kuring pun jeni asar. Dinten ieu abdi bade ngalaporkeun kajadian di salah sahiji sakola anu pastina anu tos seueur anu ningga. Nyaeta Sakola SMP Negeri Salapan Cimahi. Salapan Cimahi tos aya ti tahun 1868. Saacana disebut SMP Filial Hujung Utama. Tahun 1887 medal peraturan ngeunaan parobahan tina lembaga atikan. Jadi harita SMP Negeri Salapan Cimahi. Dengan Bapak Sakolana nyaeta Bapak Haji Asep Moch Sobur SPD MPD rupa gerbang sekolah nyati dia oge proses pendidikan karakter di SMP Salapan di mimitian siswa jeung guru melaksanakan pembiasaan sapa pagi. SMP Negeri Salapan Cimahi mangrupa tempat ngalaksanakeun ibadah warga sekolah. Dipihareup siswa jeung siswi sakumna warga sekolah jadi insan anu taat ibadah tur balager. Sampai salapan sawana kaitu lengkap sok sanajan tepatna tepati wega wa pipa panggung kegiatan perpustakaan lapangan voli lapangan basket kompunte kantin. Pemirsa mau sakitu anu tiasa didugikeun mugi abdi janten mangfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilajeng tepang deui di waktu sareng laporan salajengna. Hatur nuhun, abdi Jeni Asar cak permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.